Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten mitra sadaya tepang deui sareng sim kuring. Melina Susanti dina acara Warta Sunda Sabtu ping 22 Februari 2015. Warta anu kapidangkeun perkawis pasanggiring ngadongeng pikeun ngarojong karep siswa. Nyanggakeun warta salengkepna. Cimahi ngagelar pasanggiring ngadongeng tingkat SMP sakota Cimahi. Eta lomba diayakeun pikeun ngarojong karep siswa SMP ngaludang deui tradisi ngadongeng anu geus meh leungit. Dina tanggal 21 Februari 2015 anu anyar kaliwat, MGMP Basa Sunda Kota Cimahi ngagelar pasanggiring ngadongeng tingkat SMP sakota Cimahi. Ieu kagiatan anu diayakeun di SMP 8 Cimahi teh pikeun ngareuah-reuah mieling poe basa Indong sadunya atawa Mother Language. Nurutkeun katerangan ti Pupuhu MGMP Basa Sunda Kota Cimahi, Ibu Susi Budiwati SPD, ieu kagiatan teh geus rutin diayakeun saban taun. Dipiharap, ieu kagiatan bisa ngahudang deui ka resep barudak kana dongeng-dongeng Sunda anu geus ngeureuyeuh laleungitan. Lian ti eta, pikeun numuwuhkeun deui tradisi ngadongeng anu geus meh leungit. Sakabeh SMP anu aya di Kota Cimahi ngirimkeun wawakilna. Mata kreueus lantaran geuning barudak teh palinter ngadongengna. Dina 54 urang pamilon, 22 urang pamilon istri jeung 22 urang pamilon pamegat ditetepkeun masing-masing genep pinunjul. Unggal pinunjul menang piala, piagam jeung beasiswa ti Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Mitra sadaya, mung sakitu pidangan warta dina langet ayeuna. Tim kuring Melina Susanti, sejak amit mungkur amit mundur, insyaallah tepang deui dina warta-warta nu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.